lamun dipencrong ku ilmu mukasyafah manusia teh tunggal keneh maneh batur maneh artina maneh teh nu anjeunna keneh batur ge nu anjeunna keneh. Jadi maneh jeung batur teh tunggal jajadian anjeunna keneh. Jadi mun ditunggalkeun mah manusia terek nu kumaha ge sarua kabeh ge pada tunggal makhlukna. Kabeh ge ti Allah, kabeh ge ciptaan Allah, kabeh ge kagungan Gusti Allah. Jadi lamun urang hayang salamet rahayu ningrat di dunia nepi ke akhirat prak gerak tunggalkeun. Artina kanu kitu kanu kieu ge urang sing hade da geuning kabeh oge tunggal makhlukna Gusti Allah keneh. Artina urang ulah wani iri, ulah wani dengki, ulah wani nyaci, ulah wani maki, ulah wani ngabenci ka batur. Da sabab nu ku urang disebut batur teh eta teh kagungan Gusti Allah keneh. Sakumaha anu parantos dicontohan ku junjunan urang sadaya ku Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kangjeng Rasul mah dikitu dikieu ku batur teu weleh hade, lain teu ngalawan tapi nembongkeun lalawananana. Mun batur nyaci ka anjeunna, anjeunna mah muji ka batur. Sabab Kangjeng Rasul mah uningaeun yen eta makhluk nu sok nyaci teh ti Gusti Allah keneh asalna mah. Gusti Allah keneh nu nyiptakeunana, Gusti Allah keneh nu kagunganana. Pikeun muji ka anjeunna. Jadi anjeunna mah teu weleh sadar yen sakumaha wae gorengna, boh lisana, boh leungeunna batur ka anjeunna sadar yen eta teh ujian ti Gusti Allah. Rek muji sakumaha kuat imana, sakumaha kuat sabarna, jeung sakumaha kuat tawakalna. Da urang ge salaku umatna sing sadar nepi ka palebah dinya dina yang harupan rupa-rupa tekad, rupa-rupa ucap jeung lampah batur ka diri urang, urang kudu nyontok ka Kangjeng Rasul. Ulah mawa karop sorangan, artina tong kabawa ku sakaba-kaba. Jadi ilmu kasalametan teh lain kadugalan, lain teterak dikadek, lain teterak dibacok, lain temempan dibedil, lain oranana braja ingkang tumama, lain eueuh pakarang anu terak kana awakna, lain eta. Tapi ilmu kasalametan nu dicontohan ku Kangjeng Rasul ma idufa bilatihi hiya ahsan.
nyaeta nembongkeun lalawananana, nembongkeun kamanusiaanana. Artina lawan ku urang kagorengan batur ka urang teh ku kahadean. Jadi mun rek ngelmu mah tong kadugalan, tong hayang teterak dikadek, teang mah ilmu nu moal aya nu ngadek. Lain ilmu teterak dibedil, teangan mah ilmu supaya ulah aya nu ngabedil. Bantu saeutik jama di zaman kiwari anu ngalakonan amal-amal keakhiratan pikeun kauntungan dunya didunyakeun, diantarana nyaeta nojona udaganana kana ilmu saperti ilmu kawedukan. Tanu kitu mah ngaranna istijrod. Tingali we ku urang nu kitu kumaha paehna. Nu ekstrim pan aya nu dikarungan dilarung ka laut, aya nu dicor ku beton. Hayang paeh siga kitu. Sakuat-kuatna dikadek pasti aya nu ngadekna. Tah urang mah teangan teh kumaha carana urang hirup di dunya teh eueuh nu ngadek. Mun teu dikarungan teu di beton nu istijrod mah pan hese paehna geus ngusok ngorejat deui, geus burial buncelik bentak deui, wah hese kasiksa rek paehna ge di dunya keneh geus kasiksa, kumaha engke di akhiratna. Mun rek nyupri ilmu mah supri ku urang ilmu sabar jeung ilmu takwa karek salamet. Sabab ceuk kateranganana bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bihum syati alafim minal malaikati musawwimin. Cukup anjeun sabar jeung takwa, di mana aya serangan ke anjeun mangka kami nu bakal ngamankeun anjeun ku nurunkeun 5.000 malaikat. Kitu. Nu sabar jeung takwa mah dikawalna ge diamankeunana oge ku 5.000 malaikat. Itu. Jadi sing sabar sing takwa supaya menang jaminan di Gusti Allah. Sabar teh lain hartina ngajedog, lain dibabuk ngurungkut, lain ditajung ngorongkol. Sabar teh artina urang kudu kuat, kudu bisa mertahankeun perkara anu eta perkara teh sakirana matak nyalametkeun. Mun maneh aya dina bener kudu berjuang mempertahankeun diri maneh supaya tetep aya dina bener. Sabab manusia mah kena kurobah, artina loba pisan gogodana, loba pisan halangan jeung rintanganana.
Di antarana nyaeta anu datang tina rupa-rupa ucap jeung lampah batur ka diri urang. Da kalakuan batur ka urang teh pan teu sarua, teu kabeh satuju jeung pamadegan maneh, teu kabeh satuju jeung kayakinan maneh, jeung teu kabeh resep ka maneh. Sabab maneh teh keur aya di dunya, ari di dunya wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Sadaya perkara anu geus dijadikeun di dunya papasangan supaya urang eling eta teh mangrupakeun sabagean tina kaagungan pangeran. Jadi di dunya mah setiap aya nu mikaresep moal anggang ti nu mikangewa, setiap aya nu mikangewa moal jauh ti nu mikaresep. Jadi setiap aya nu pro pasti aya nu kontra. Gitu. Jeung sing nyaho kana dunya. Apal dunya nu mana? Lain eta. Eta mah nu katingali ku maneh saperti gunung-gunung, sawah-sawah, kebon-kebon, walungan-walungan, leuweung-leuweung, wawangunan-wawangunan jeung kendaraan-kendaraan. Eta mah kapurna, eta mah papaesna. Dunya nama lain eta. Ari nu disebut dunya teh nyaeta alam riweuh. Contohna mun maneh meuli kendaraan saperti mobil, tah maneh teh bakal asup kana alam riweuh. Kudu diajar nyupir, kudu nyaho kana rambu-rambu lalu lintas, kudu nyieun SIM, kudu servis ganti oli, kudu ngamandian, kudu mayar pajak. Mun make supir kudu ngagaji supir. Riweuh teu? Ta riweuhna eta nu disebut dunya. Jadi tong kaget, tong gempeur ku rupa-rupa kajadian dunya jeung rupa-rupa tingkah pola manusia ka diri urang. Sabab di dunya mah geus kitu adatna, geus kitu watekna dina kahirupan dunya mah. Numatak umat Kangjeng Nabi mah disebutna umatan wasaton, nyaeta umat anu pertengahan, teu ekstrim kiri teu ekstrim kanan, sigerna teh siger tengah. Siger tengah teh mun dilarapkeun kana diri urang pribadi mah tingali ieu awak urang mana tengah-tengahna. Eta aya naon di dinya? Aya hate. Naon hartina? Hartina sok sanajan sakumaha riweuhna, sok sanajan sakumaha sibukna ieu leungeun komepang, ieu suku uncag-incig ngurus rupa-rupa pangabutuh dunya, ngurus rupa-rupa pagawean, sok sakumaha raengna sungut jelema, ti harup ti tukang ti gigir ti sisi, nu ngaharina mah, nu ngajejeleh mah, nu mitnah mah, nu ngaledek mah, nu ngabuli mah, nu ngageureuyaan mah jeung sajabana. Ta sok sanajan kitu eta nu di tengah-tengah awaknya eta hate tong kapangaruhan ku kapurna dunya, tong kapangaruhan ku raengna sungut manusia.
Hartina kudu tetep ajeg panceg dina iman tauhid ka Allah. Hartina kudu tetep anteng, kudu tetep mayeng dina eling dina ibadah bakti ka Gusti Allah. Nyaeta istiqomah dina kamanusaanana, dina sidik, dina tabligh, dina amanah jeung patonah, dina welasan, dina asihan jeung dedehan jeung berehan jeung hampuraan. Tah eta sabar ngaranna. Sedengkeun ari takwa eusina mituhu kana hukum-hukum Gusti Allah. Dohir kaulaning Gusti, batin kaulaning nu kagungan. Nyaeta atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kudu taat ka Gusti Allah, taat ka Rasulullah, jeung taat ka ulil amri. Ari ulil amri teh nyaeta nu dipercaya ngurus urusan. Dina urusan berbangsa bernegara datangna ka RT, ka RW, ka lurah, ka camat, ka bupati, ka gubernur, puncakna ka presiden. Dina urusan beragama datangna ka ustad, ka kiai, ka ulama, ka habaib, ka aulia, tak kadinya. Sedengkeun dina takwa aya huruf ta, hartina tawadu. Nyaeta urang kudu bisa ngondisikeun ieu kajiwaan, suasana kabatinan disahandapeun batur. Hartina kudu bisa ngalesotkeun atribut seperti gelar, seperti pangkat, seperti jabatan. Jeung sing inget fa innama tuwallu pasama wajhullah. Iraha wae di mana wae urang teh yang harupan saha wae si inget eta teh nu disangharupan ku urang teh nu Gusti Allah. Jeung si inget yen setiap nu ningali nu katingali lu ngadenge, nu kadenge eta teh alat monitor hungkul, alat deteksi hungkul. Moal aya tekad ucap lampah urang anu leupas tina pangawasanana ngalangkungan raqib jeung atid. Matak ulah sombong di dieu. Sabab sok sanajan kasombongan maneh ngan saukur sagede virus corona pasti karekam, pasti kanyahuan kuno kagunganana. Matak nu takwa mah dina pergaulan jeung papada manusia watakna nyaeta DP-DP handap asor, sopan santun, mipit amit ngalak menta. Teu adigung adiguna, teu umaku jeung umain.